Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten di kanal YouTube Capruk Radionet. Dina wanda dongeng Sunda nyambung atanapi carnyam gitunya. Anu nuju midangkeun hanca carios yeuh kemelut di Istana Sri Bima karangan Bapaan Merdeka Permana. Ieu teh carios anu dibantun tina buku kahiji tina trilogi Senja Jatuh di Pajajaran. Mangga boh bilih aya anu hoyong enggal terang jucung na kumaha ieu carios. Tos sayogi bukuna di pasaran gitunya. Sanes pasaran ieu, sanes pasaran Parantima ieu layon gitu maksudnya di pasar gitu, di pasar-pasar gitu. Aduh. Kumaha kabar para wari kaum dangu netizen sadayana, pamugi pasapaosna sing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala oge sing diparengkeun, dilancarkeun sagarupi anu nuju direncanakeun atarapi diikhtiarkeun kanggo kasayan gitunya hal-hal anu positif gitu anu dipidamel ku urang sadayana. Hatur nuhun kanu parantos satia manco ka ieu kanal YouTube Capruk Radionet, anu parantos subscribe-na, anu parantos nge-like-na oge nyerat komentarna, hatur nuhun pisan. Para warikum dangu netizen sadayana, carios anu kamari teh ginggi bergabungnya dengan eta si Kibanaspati anu janten kakak seperguruanana panginten gitu. Nanging kumaha ieu carios salajengna? Mangga supados teu nyang kolong karawaktos urang lajengkeun. Carios ieu kasanggakeun ku alpukahna. Dikocok Bandung Sari Rasa Istimewa. Tong dipaehan. Yo, maranehna mah teu boga dosa. Mane saha? Sentak Jagabaya anu sejen. Eta manehna teh nguli kana rombongan sebata. Tang tuna wae manehna sakongko jeung anak buahna Raden Suji tah. Ceuk nu sejenna deui bari ngamang-ngamang obor eta. Ginggi gancang malih ka Kibanaspati. Juragan. Langkung sae yo. Maranehna tong dipaehan. Maranehna masa ukur tukang panggul biasa nu eueuh gantar kakaitanana jeung Raden Suji kitu. Maehan maranehna mah saukur nyieun-nyieun pigaweun wae kitu. Ya. Ya geus, bebaskeun maranehna. Gancang cecah balik ka lemburna sewang-sewangan. Bere bekal sacukupna jeung bejaan yen tugasna geus rengse kitu. Sok. Ceuk Kibanaspati anu disaluyuan ku Ki Sunda Sembawa. Atuh geus kitu mabral para Jagabaya teh bubar para warikum dangu. Ginggi ngarasa ngemplong hatena sabab teu kudu aya korban anu teu parelu. Para Jagabaya teh sawareh miang ronda deui, sawareh deui nyiapkeun bekal ke anak buah Suji Angkara anu rek gancang dititah indit ti dinya. Harita wanci geus meh tengah peuting. Cahya bulan kacerina peurai di langit belah wetan. Ginggi candi idinan pikeun ngaso, malah harita kalah dicelukan dititah asup deui ka Balai Gede. Geus bares kitu yo. Istirahat eta yo. Gengge. Nyulukan nih. Iya juragan yo. Kadieu. Kumaha manawi yo? Yuk di dinya. Yo. Ieu teh teguran anu munggaran keur maneh. Ceuk Kibanaspati. Ginggi teu ngarti kana naon anu dikadalkeun ku Kibanaspati. maksudnya teguran yo ko dihareupeun kami jeung Ki Sunda Sembawa yo
Teu meunang aya nu cumarita sok kawan nembongkeun pamanggih lamun teu dipenta mah. Ngarti teu kana maksud kami? Oh, mohon lamun saupamana kuring teu nepikeun pamadegan kuring tadi. Nah jalma-jalma nu tadi teh moal dipaehan. Kami lebih nyaho tibatan maneh. Jadi maneh teu kudu mere wejangan ngeunaan hal eta. Cek Ki Banaspati. Ginggi ngabatam luk tungkul. Nam, geura ini teh wajung. Jaga baya tugas nyiapkeun tempat pikeun maneh sare. Sok. Cek Ki Banaspati deui. Ginggi ngacong mere hormat. Tuluy leos manehna indit ti dinya. Ngan saacan jauh. Kolepat celeng. Ginggi luncat kaluhureun hateup bale gede. Maksudna rek kadedengekeun naon anu jadi obrolan Ki Banaspati jeung Ki Suna Sambawa. Penasaran nek karowokeun naon deui yo. Kuring mah cang jaya yo. Cang jaya keneh karena kasatiaan eta budak korak yo. Kadenge surah Ki Suna Sambawa. Teu kudu hariwang. Manehna teu matak ngabahayakeun kana gerakan urang. Ngan nya kudu dimaklum asalna ti gunung anu mencil nu teu ngarti jeung teu wawuh kana cara gaul di dayeuh atawa di pilemburan. Lalaunan kudu dibere atikan ngeunaan etika atawa adab. Sabab hiji mangsa urang bakal butuh ku tanagana teh. Nya tadi kungsi kami ngajajal kabisana. Tepati jauh hanapeun kami teh. Mun urang bisa mengaruhan manehna, tidang tu manehna bakal bisa jadi anggota anu utama tah. Ginggi ngadedengekeun. Simpe sakedeung. Kadenge maranehna ngargot nginum. Kumaha ye ngeunaan suji angkara yo. Kadenge surah Ki Suna Sambawa deui. Nya eta anu jadi bahan pikiraneun mah. Urang kudu mastikeun nah Ki Joglo teh hasil henteu dina maehan manehna di balong teh. Mun nyata henteu hasil bakal cukup bahaya dina nyang hareupanana ya. Heuh nya eta. Kuring mah salempang Ki yo. Lain Ki Joglo nu maehan suji angkara tapi kalakah manehna anu dipaehan ku suji angkara kitu. Siga talipan kabuktena kitu pan. Nya. Kuring ge mikir aya siga kitu aya. Sabab di mana jualna pikiran anak buah suji angkara pikeun kabur teh ieu patempatan lamun teu dibejaan ku si suji ban. Nya kitu. Tah. Hayu atuh, urang pariksa we balong anu dipake rencana maehan si suji teh Nya ayo sok. Bra. Geus kitu mah para wadikom dangu geutli duanana miang muru balong anu dimaksud teh. Tiluhureun hateup kaciri ku Ginggi maranehna patingna leos muru balong di mana Ki Joglo manggul awak suji angkara anu kapaehan teh. Para warikom dangu poe nu pilih genti antara siang jeung peuting. Lempang na mangsa sok teu karasa totonden betahna urang hirup di alam dunia. Teu karasa wanci geus ganti. Ayeuna geus ampir sabulan Ginggi babakti ka Ki Banaspati. Dina waktu anu sakit tulilana manehna mimiti wawuh kana pasipatan jalma anu jadi salah seorang murid Ki Darma anu kudu dipaluruh teh. Bener cek Ki Banaspati, yen manehna teh lain jalma sambarangan. Ginggi oge mimiti wawuh kanu ngaran Ki Sunda Sambawa. Cek para jagabaya mah dina sela-sela obrolan eta. Ceunah kandagalan teh sagara herang ieu teh wewengkon anu di kawasana beuki ngalegaan bae. Manehna boga wewenang di sababaraha cutak atanapi kacamatan para wadikom dangunya cutak teh jeung belasan kuwu atanapi kades gitunya kepala desa. Jumlah urang sagara herang harita teh geus leuwih ti 1.200 urang
anu rereana masih ngagem ajaran anu heubeul. Kaitung wani ari kitu nama sabab segara herang teh ayana di wewengkon Bah Kaler anu deukeut pisan ka Cirebon. Ceuk sawatara Jagabaya mindeng kejadian bentrok jeung prajurit Cirebon alatan beda ageman. Kejadian kitu teh utamana ngeunaan masalah seba. Kandagalan teh Sunda Sembawa nyieun putusan yen sakur desa anu aya dina kakawasaanana kudu ngumpulkeun sawareh tina raja kaya desana pikeun sewa ka Pakuan. Tah, seba ti desa-desa eta dikumpulkeun ku cutak. Nya cutak anu bakal neruskeunana ka kandagalan teh. Ngan nu diatur ku Ki Banaspati parawikom dangu leuwih hebat deui eta. Maneh nama wani jeung sanggup pikeun nyoro menta seba ka wewengkon anu sabenerna geus biluk ka pamarentahan anu ngagem ajaran anyar. Rea desa nu aya dina kakawasaan Karatuan Sumedang Larang anu jauh ti panalingaan puseur dayeuh sok jadi sasaran Ki Banaspati pikeun diranjah raja kayana. Nya kitu oge wewengkon anu aya di Karatuan Talaga teu kaliwat. Ari kitu nama Ki Banaspati kawilang telik dina ningali kaayaan. Maneh nanyaho yen Sumedang Larang jeung Talaga can ajeg dina ngagem agama anyar teh. Masih keneh aya wiwilahan, can guyub. Artina rea keneh cutak jeung kuwu anu ngasih biluk ka Pakuan. Hal ieu pisan anu dijadikeun kasempatan ku Ki Banaspati pikeun adunan paniatanana. Ari Ki Sunda Sembawa saloyo pisan kana naon anu dipigawe ku Ki Banaspati. Sokomo ari Ki Banaspati teh juru muhara utusan ti Pakuan anu hartina tingkatan kadagalan teh mah masih aya di hanapeun utusan pusat. Ketak Ki Banaspati anu wani nyoro nepi ka wewengkon wetan malah beuki nambahan komarana Ki Sunda Sembawa bae. Antukna wewengkon sagara herang jadi boga wiwaha pikeun wewengkon sabudereunana kaasup kulawan anu jolna ti Kaler. Maranehna teu wani sambarangan nyerang ka puseur dayeuh sagara herang. Ngan saukur nyerang rombongan seba ti wetan anu rek asup ka sagara herang wungkul. Ayana gerombolan anu sok nyerang rombongan seba sebenarnya mah masih simpang siur parawikom dangu. Rea nu cangcaya naha bener kudu ngagem agama anyar atawa ukur rampog biasa wungkul. Ayeuna teh zaman keur kacau yo. Di wewengkon kerajaan anu lemah pangaruh Pakuan tur kana agama anyar nage can kuat, weh culcel nu hayang nyekel kawasa bari teu puguh tujuanana. Itu. Maranehna nu geus teu satya ka Pakuan tapi oge teu resep kana jolna agama anyar. Antukna maranehna jadi gorombolan anu teu boga dunungan. Nya amun cek bahasa urang Jepun mah naon teh ngaranna teh ronin. Hah? Ronin, naon Ronin teh? Ya semacam samurai tak bertuan. Tuan. Geus lila maneh ngobrol maneh mah. Ya tak keur nyambung hirup jeung nadunan kebutuhanana maranehna ngaranjah kampung atawa nyegatan rombongan sewa anu teu dikawal sacara samapta. Aduh, jeung kana Ronin segala. Kitu parawikom dangu nya ceuk salah saurang Jagabaya anu geus kolot. Masih ngora keneh gini. Tapi geus kolot mah jatuh teh. Parewat kitu. Halus sarana eta naon teh? Cira. Ki, nah ka asup nu jegat rombongan seba anu dipingpin ku Raden Suji Angkara mang. Ya bisa wae. Jawab eta Jagabaya. Kadenge kitu gingging ngahulang. Apan Ki Banaspati sorangan anu ngaku yen manehna anu sacara teu langsung ngarampog eta rombongan teh. Ngan tina naon anu kadenge ku manehna teu kabeh mika nyaho geuning kana naon anu dilakukeun ku Ki Banaspati. Ginggi inget-inget kana ucapan Ki Banaspati anu siga ngadua. Ongkoh manehna ngarampog keur dibagikeun ka rakyat teh. Tapi sakaligus jadi patugas pusat, jadi muhara. Nya parawikom dangu nya jiga istilah eta nama naon teh double agent kitu nya. Ratu Sakti teh yo kudu disingkirkeun. Sabab manehna teu pecus dina bertahankeun keagungan Pajajaran. Jadi jaga kami anu bakal nyekel pucuk pimpinan di Pakuan. Kami nu bakal ngadegeun deui keagungan Pajajaran sakumaha nalika dipimpin ku Sri Baduga Maharaja. Kitu pok-pokan Ki Banaspati dina hiji waktu. Ginggi harita tuluy ngahulang. Nah kudu kitu dina ngalaksanakeun parentah guruna teh.
Nah geus pantas Ki Banaspati pikeun mingpin nagara jadi raja ngagantikeun Ratu Sakti. Tapi kamana sebenarnya kayaan hiji jalma anu jaga kudu mampu jadi papayung nagara teh atuh. Papayung rea warga anu hirup kumbu di jero hiji nagara. Cek pikireuna manehna ge nyaho yen Ki Banaspati teh seorang laki anu tegas sorana bibanda komara. Kabeh parentahna diturut jeung bisa ningali getih anu ngocor bari teu kapangaruhan parasaanana. Getih jeung pati keur Ki Banaspati mah majarkeun teh siga hal anu biasa bae. Ginggi masih keneh ingat nalika Ki Banaspati nitah Ki Joglo pikeun neuleumkeun Suji Angkara ka hiji balong bulan kamari. Malah pan kana mayitna Ki Joglo masih ganu teu ngareret-kareret acan. Sok padahal beheungna teh eces tereh pegat. Jeung Ki Joglo teh salah seorang anak buah anu dipercaya pisan ku manehna tur paehna ge dina raraga ngajalankeun parentah ti Ki Banaspati sorangan. Namun jadi calon raja anu boga cita-cita ngabela rakyat jeung nanjeulkeun di kajayaan Pajajaran teh kudu boga watak nu heuras jeung tegaan. Cik aya namun ningali Prabu Sakti nu keur nyekel kawasa. Ceunah manehna teh teu saeutik jigeung kana perasaan rakyat sabab paripolahna teh nu heuras, kurang wicaksana jeung resep ka awewe. Lamun Ki Banaspati boga cita-cita hayang ngaragarakeun Sang Prabu Ratu Sakti tuluy ngaganti manehna jadi raja. Nah Ki Banaspati boga rasa leuwih hade tibatan nu ayeuna kitu. Ginggi gigi deug mikir tarik siga nu hayang ngusir naon nu aya dina pikiranana. Atuh dah. Bingung. Rea nu nyebutkeun cenah Ratu Sakti teh marentah kalayaan sangeunahna. Tapi pan geus rek 7 tahun manehna mingpin nagara teh. Teu galideur jeung teu rungkad-rungkad pan. Malah ceuk Ki Darma mah rea ririweuhan di mana-mana anu baruntak oge culcel di mana-mana. Tahan geuning eta pan tahan geuning tetep tegen we tagen itu sanggup manehna nahan anu baruntak malah wani di dan mareumanana pan artina manehna cukup boga kekuatan tur di sakureurigna rea jalma anu karuat nu mantuanana mun kitu artina wiwahana oge kuat atuh masih dipercaya keneh ku aparat jeung ku anak buahna tah nah perlu jalma anu masih keneh menang kepercayaan diusir sina nyingkah tina panggung kakawasaanana. Bingung aing mah euy. Para warikum dangu kandagalan teh sagara herang teh wangkon anu ceuk Ginggi mah senang raharja hampir unggal peuting diayakeun hiburan kaya ningali arak judi jeung arulin awewe. Ki Banaspati Ki Sunda Sembawa jeung rereana lalaki didinya boga pamajikan leuwih ti saurang. Aduh naon bisa kitunya tara aya anu disebut kajahatan eta teh para warikum dangu ajaib ceuk Ginggi mah aya di batur mah ayeuna teh kaayaan keur sangsara gitu tah anu walura teh mah anu prihatin jeung rere deui nah hadi kandagalan teh segara herang mah bening bisa senang jiga kieu sigana mah hal kitu teh kulantaran Ki Banaspati jeung Ki Sunda Sembawa metakeun cara hirup anu saujunan jeung sawapait sama manis jeung wargana. Sok sanajan kawentar royal, tapi maranehna mastikeun sakur kasenangan anu keur dilakukeun ku maranehna, warga ge milu ngarasakeun kasenanganana. Para jagabaya dibere persenan mangrupa barang anu disebut duit logam. Nya tidinya Ginggi sadar yen barang anu dibekalkeun ku Ki Kuwu Wado Bareto teh disebutna duit logam. Hiji barang anu bisa ditukeurkeun kana mangrupa-rupa barang di warung atawa di pasar. Ayeuna Ki Banaspati keur indit ka Pakuan. Geus kurang leuwih kana 2 mingguna. Sabab ari nu disebut kantor namanya di Pakuan teh ya di puseur dayeuh Pajajaran. Biasana saenggeus 2 atawa 3 bulan manehna balik deui ka sagara herang. Hiji waktu Ginggi dicelukan ku Ki Sunda Sembawa. Saperti biasana Ki Sunda Sembawa make papakaian anu rapih, mewah jeung gagah upama keur aya di balai gede. Manehna make bendo citak batik, make hiasan emas lebah hareupna. Kunaon teh? Aing. Ayo,
Sok, asup Ki, asup. Ginggi muka tarumpahna. Tuluy lempang ngesod make tuur. Brek sila cong nyembah. Haturan non. Ya. Sok. Manawi aya pikir saeun naon ngangkir juragan yo. Cek Ginggi nuges biasa make bahasa anu lemes. Kandagalan teh unggut-unggutan. Ditalingakeun ku dewek. Maneh geus mimiti robah euy. Alus. Aing resep halus. halus. Hatur nuhun juragan kana perhatosana yo ka abdi yo. Nya. Ya. Salila ieu. Aing memang nalingakeun maneh. Sing goreng jelema bener maneh teh. Tara kadenge milu kana riributan, padahal ceuk naon anu nepi ka aing, eta maneh teh sering dihuruyan nya. Jeung maneh teh tara nemongkeun pangabisa atuh. Sok sanajan ceuk Ki Banaspati pan, kabisa maneh teh teu jauh jeung Ki Banaspati atuh. Yo, Gi. Ya juragan. Yo. Jadi maneh teh sidik handap asor, teu sombong nya. Mohon. Yo, tapi sok sanajan bisa wae anu kitu teh sabenerna mah EPSPR. Cek kandagalan teh eta bari nyeupah. Kok nyeupah tapi meuni bebas kitu geuning eta teu ngosomnya. Bisaan eta mah nyeupahna geus level eta geus 4.0 eta mah nyeupahna. Oh, aya levelna. Aya. Loh, hebat. Para wargi sadayana dikitukeun teh Ginggi netep seukeut kaki Sunda Sembawa. Tapi gancang manehna sadar yang teu hade ngangkat sirah bari melong ku sorot mata siga gitu. Antuk naluk manehna tungkul mencrong talupuh. Ya. Heula euy ngalepeh heula yo. Rea teuing cengkehna yo, rada. Kunaon aing ngomong siga kitu teh? Yo. Sabab jama nu teu sombong bari sok padahal boga kabisa artina saukur sieun dina nyang hareupan mah rupa-rupa tangtangan. Hah? Kabisa bari teu ditembongkeun ku kasombongan saukur bisa jadi tanda yen eta jalma teh ngajauhan ambisi jeung teu boga kahayang pikeun maju ah. Yo. Gi padahal kahirupan ayeuna pinuh ku tangtangan. Contona wae tah. Anu kamari-kamari silih tangtang pan. Silih tangtang naon? Juragan. Nonton TV teu? Aduh, naon TV teh atuh? Yo. TV teh kacalopian. Pan aya di dinya teh, yo. Ayeuna keur usum silih tangtang kamari-kamari mah. Aya nu tangtang ngabuktikeun nangtang itu nangtang ieu tah. Zaman anu pinuh ku tangtangan ayeuna teh. Silih tangtang ngabuktikeun waduk. Silih tangtang ngabuktikeun pangabisa. Oh aya nu kitu. Aya. Ye. Ukur nu daek jeung wani nembongkeun pangabisa anu bakal diajenan jeung dipikasieun. Tapi sabalikna, pikeun anu sok nyumputkeun pangabisa mah ukur bakal jadi bahan ledekan jeung dipoyok ku batur. Berpaur ya. Jep. Anu pahareup-hareup teh jempe sakadapan. Sabab aya anu asup hiji tangtungan wanoja nyuguhan. Sok sanajan papakeran basajan, tapi geulis cek pikir Ginggi teh. Teu salah cek omongan balarea, kandagalan teh ieu mah pinter pisan dina milih mojang geulis. Malah ukur keur nu bantu di dapur oge kudu nu geulis. Oh, iya. Hayang kenalan. Ente punten juragan. Ya. Geus rek sabulan. Maneh gawe di dieu. Tapi asa can aya pagawean anu cocok keur maneh mah yo. Ku jaga baya maneh di titah belahan kai padahal kabisa maneh leuwih ti ukur kitu. Nya. Mohon juragan. Kungsi oge katampo di titah nyeuseuh pakaian di walungan atawa manggulan ngalacai. Padahal pan maneh mah lain pagawe tenaga kuli atawa kasar lin. Kuring mah tara pilih kana pada malahan juragan. Asalkeun eta pagawean teh mawa mangpaat, kusim kuring bakal dipigawe kitu. Ya. Nya hade mun kitu mah.
Ki Banaspati dina 2 minggu ayeuna keur tugas di Pakuan. Kahiji manehna keur nguruskeun masalah pajak. Pajak kunaon juragan itu anak wi syarat anu nunggak atau napi kuai. Heeh. Are anu telat laporan gitu, telat laporan. Nya kadang-kadang aya nu telat mayar gitu. Aya nu mayar teu laporan, aya anu teu laporan tapi mayar gitu geus kaduana yo. Keur nalungtik hiji hal. Maneh dititah pikeun indit ka ditu. Kapakuan juragan. Heeh, dititah ke Pakuan. Piraku atuh dititah ka Surabaya atawa ke Bali. Oh. Laras ke Bali eta yo. Eta mah piraku gitu. Mana teh bade liburan. Hayang uing we. Sok ye, tah kapakuan ye. Tah ieu surat tugasna ye, tah. Atuh. Ceki Sunda Sambawa bari ngasongkeun beungkeutan daun nipah anu eusina surat make tulisan Palawa. Ginggi lalaunan nampana eta gulungan daun nipah anu dibeungkeut ku benang tina kapas. Ras manehna inget kana papatah guru. Nah, maneh kudu diajar maca gini. Sabab hiji mangsa bisa maca teh bakal penting jeung dibutuhkeun. Ngan ati-ati tong ngecagkeun dongengna kitu. Heuh, Assalamualaikum dangu. Hidarma Kumaha? ngecagkeun dongeng teh tong bari dina dialog atuh duh. Assalamualaikum. Rupina cag heula Assalamualaikum dangu netizen sadayana ieu carios si Ginggi nya. Dina jejer carios kemelut di Istana Sri Bima. Kumaha eta? Bade dipiurang naon eta kapakuan tinggi teh. Mangga teras manco dina ieu kanal YouTube Capruk Radionet kanggo carios salajengna. Sim kuring tekendat radiapunten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina mintonkeun cariosna. Boh bilih anu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa eta mambung kaleresan bae sanes kenging ngahaja-haja. Bugi-bugi sakudak sakedik sasieun sabeunjeureun aya hikmah aya mangpaat oge hiburannya tina sakura carios anu dipintonkeun. Sim kuring sejamit mundur urang patepang nangudi dina konten salajengna kana car pondong sun heula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.